Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang lengudi sareng bidangan dongeng sudahnya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejer carios siluman talaga getih. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Kabaraya nu setia manca kan dongeng Mang di mana wae ayana mugi sarayana aya dina kasehatan lahir sinaran batin oge dilalancarkeun sagarupinanya tong hilap rorojong di tarelan tombol sukre-sukre. Atuh supados senjang kolong tinggal waktos mitra, mangga urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita. Wilujeng ngadangukeun. Prung Aki emu saparakan cacung jeleng rek ngepung ku gue atau budak aneh teh kaget teteh lah gening cenah warga lembur teh wanian ayeuna mah teu kawas cara mimiti kawas anu rumegak da puguh sareuneun. Alah, aing rek dikepung. Kurang ajar jadi wanian kitu jeung apaleun aing aya ka dieu. Hah, keun sia. Ku aing bakal didagoan. Cek eta budak aneh dengan tiwe kadatangan warga lembur basa geus deukeut. Aki emu saparakan cateh teu loba catur langsung cung jeleng narajang bari ngaheumbatkeun pakarangna sewang-sewangan. Bedog jeung gobang but-bet disabatkeun, tapi eta budak teh kawas anu percaya diri we tagen moal nyingkahan panarajang. Tapi basa seseukeut bedog gerekeunna kana kulitna. Eta budak teh sadar sabab beda karasana mitra. Gentak langsung akiwar plos atuh sabaran gobang jeung bedog teh nyamos. Manehna kapaksa kudu ngagiwarekeun. Sabab teh lah cenah kakuatan kawadukaran teh kiwari mah kawas anu geus sirna. Ayo urang narajang euy teh lain disinggahan bedog urang teh euy. Cik aki mau bari narajang deui. Eta budak teh hasil nyingkahan panarajang bedogna akimu nganorok kaya. Ruyung si itok teu bisa disingkahan. Keuna pisan kana sirah eta budak beletuk. Anjir kurang ajar. Rasakeun sia euy. Hahaha. Teteh lah karasaeun euy. Ayo renca euy. Ayo renca jangan renca euy. Teteh lah aya budak teh geuning geus teh bedug euy. Ayo. Cek aki emu ngajakan ke warga lembur anu sejena mere komando Puguh we warga lembur anu tadina hamar-hamir sarieun teh. Geus teu bejaan kitu mah atuh jadi warani cung jeleng rek nyangkalak beuki lobah. Puguh we atuh eta budak teh beuki wiripu. Hiuk ruyung si itok kiwari rek ngalakana ceuli tapi eta budak teh kiwari masur ti gancang ngalalapkeun awakna plos atuh ruyung teh nyamos. Hiuk bedog ek nyabat deui kana beuheung. Mang Sardi harita teh geus yakin bedogna geus moal bisa disinggahan ku eta budak. Tapi orok kaya eta budak teh langsung ngagajeleng bari neceh. Cobrod atuh bangkieung. Mang Sardi teh nepikeun ngabangkieung. Eta budak sadar kana kayaan lamun terterusan yang hareupan warga lembur tangtu we manehna bakal cilaka. Sabab kiwari mah manehna geus teu boga ilmu kawadukan. Atuh kentak ngagajeleng bari neceh kana punuk Mang Sardi. Ngagajeleng luncat kana luhureun suhunan. Kurang ajar. Alah, tuh alah kaluncat kana suhunan, bah. Oke. Weh, geningan ada kapur, oi. Ayo kepung. Akimu marentahkeun ka warga lembur pikeun ngepung. Tapi eta budak teh ngagajeleng tina suhunan hiji ka suhunan anu sejen. Geus kitu mah luncat ka tangkal kai. Ereke kurawi, kurobas. Lumpat ka kebon. Geus aya di kebon mah bertak we lumpat panana teh kanu poek kabur ngaloloskeun diri. Puguh we akimu saparakan caoke kageteun detela eta budak teh geuning bisa lolos. Tapi manehna gentak nitah warga lembur pikeun terus ngudag najan eta budak teh kabur kanu poek. Kukurubutan we mitra. Sidengkeun eta budak kebat we manehna teh ngajauhan warga lembur. Sakapeung nyumput sakapeung mah mengabarat we dilumpat deui bari merhatikeun kanu ngudag.
Eta budak teh tetela kukurbutan kasih si leuweung. Jog anjog ka leuweung hideung, geus kitu mak kukurbutan we. Asup ka jero leuweung hideung, sideungkeun anu ngudag teh leungiteun udagan. Kangharanan kaayaan peuting anu poek jeung di kukurbutan di nu balah. Basa tepi kasih si leuweung reg ngaraneg. Aduh bah, oke, lompat ka leuweung geuning ieu teh. Nyajang lompat ka leuweung kumaha deui geus ieu. Nya kurang ajar teh kala kalumpat ka leuweung. Alah warurat ai kudu udag ka jero leuweung mah. Kayaan peuting jeung aduh. Teteh lah bisa kabur geuningan. Geus kieu mah urang teu bisa kumaha atuh Ki. Urang balik dewe ka lembur. Kangaranan ngudag-ngudag eta budak ka jero leuweung. Meureunana sayangna teteh. Nya geus we sageulanan mah urang tinggalkeun. Nu penting mah eta budak teh geus sakapokeun. Mudah-mudahan mau datang di kalembur euy. Ayo ganjangan euy ulang balik lah. Cek aki emu ngajakan ka warga lembur sakancang naninggalkeun sisi leuweung keun we cenah. Engke urang teangan deui. Atuh ngalabring sararea teh baralik ninggalkeun eta leuweung. Sideungkeun eta budak kukurbutan kanu bala. Barang tepi ka tengah leuweung jog anjog ka hiji talaga nu tajalian ti telaga getih teh areng atuh ngaraneg eta budak teh bari merhatikeun kaayaan. Sabot keur jongjon merhatikeun kaayaan. Di tukangeuna teh aya nu cacarita. Hei, samaneh teh euy. Nabet ngalantok ka dieu euy. Cek eta sora atuh gancang we eta budak teh ngabalikeun awakna. Bareng geus sidik kok nemalan. Bapak geuning ieu teh. Cek eta budak kok nyebut bapak ka eta si lalaki. Puguh we eta si lalaki nu tajalian tidak resa ngarasa kaget nu lain dikieuna. Sahamna cenah bet nyebut bapak sagala rupa. Keke kuring madar lain bapa manes ya euy. Piraku poho deui ka uing. Kapan uing teh anak bapa anu dipikeun teh? Mana ari si emak? Jadi maneh teh orok curig anu dipikeun teh? Anya Pak. Nah bapa aya di dieu deui. Alah, bapa teh aya ku tega kapan uing teh anak bapa teh. Untung we uing teh salamet bisa hirup keneh Pak. Nah bener sia teh anak bapa bener Pak. Uing mah teu ngabohong. Kapan uing apa ka bapa teh bapa Darsa. Nah atuh bet aya di dieu ngahajat neangan bapa kitu. Uing teh lain ngahajat neneangan puguh ka dieu teh kakaburan. Sasati udag-udag ku urang lembur. Keke diudag-udag ku urang lembur. Nah bisa diudag-udag ku urang lembur. Kapan uing teh Pak? Biasa nyedotan getih ingon-ingon warga lembur. Da uing teh hayang wae getih. Tapi kapanggih ku urang lembur nepikeun ka diboro di uber-uber rek ditarewak di karepung. Nya uing teh kabur we ngalaloskeun diri nepi ka dieu Pak. Tapi geuning teh lah kalah panggih jeung si bapa. Da ayeuna uing rek tumanya nah bapa bet aya di dieu. Kamana ari si emak? Eta budak teh malik tumanya ka Darsa ayeuna mah. Atuh pok Darsa teh manehna teh ngajelaskeun. Lamun manehna cicing aya di dinya teh sabab sarua keur kakaburan. Da puguh manehna teh basa apa init ka lemburan kalah ka hayang nganyerotan getih jelema. Atuh nama di uber-uber ku urang lembur. Malah dibejakeun lamun Sri nu jadi indungna kiwari duka teuing di mana da puguh geus papisahan sakitu lilana. Atuh eta budak teh ungut-ungutan tara ngarti lamun bapana nu nyata Darsa teh aya di eta sisi talaga. Oh, jadi kitu si bapa teh. Sarua di uber-uber kurang lembur. Keke. Jadi bapak ge sarua resep kana getih. Nya duka teuing kumaha. Bapak ge teu ngarti. Bapak teh ngarasa haus bae. Lamun teu ditahan mah, bapak teh hayang ka lembur, hayang neangan jelema. Kitu. Tapi uing mah cukup penyerotan getih sasatuan we Pak. Tapi bapak mah hayang getih jelema. Alah, sarua atuh kahayang teh. Resep kana getihnya Pak. Bener pisan bapak teh kasiksa pisan. Iti koro asa kacekek. Lamun teu kaubahan ku getih.
Tapi bapak teh hariwang lamun maksakeun init ka pilemuran pikeun neangan getih tangtu bapak teh bakal cilaka. Moal pada marayahan. Kitu tenang pak. Ayeuna mah urang teh geus babarengan. Keun we urusan eta mah urang neangan babarengan. Urang lawanan urang lembur teh pak lah tuh man. Nu ngahalangan kana kahayang urang. Maneh ulah gagabah. Sabab nu dising hareupan teh lain saurang dua urang. Nyatana urang lembur anu sakitu lobana. Urang bisa cilaka lamun urang gagabah. Nya dengar ti pugu eta jelema teh nya urang lembur. Nah jadi waranian ngepung ka uing jeung wani buat metakeun pakarangna. Jeung dengar ti kapan tadi nama aing teh teurak di kadek pak. Tapi nah ayeuna mah jadi teurak. Bener-bener dengar ti. Aduh, hareudang pak ngeunah jigana lamun ngeueum heula di talaga Pek we atuh kade ngagujubar ari hayang mandi di ieu talaga mah. Nya pak dagoan sakedeung. Uing rek mandi heula yeuh. Cerelat gajeleng eta budak teh ngagajeleng ka talaga. Ngadon ngojay we mandi di eta talaga. Aneh cai talaga teh ngadak ngabuluk-buluk. Kawas ditaheur we mitra. Darsa ukur merhatikeun kalakuan eta budak. Najan kayaan robah tapi tisieun. Eta budak teh jongjon we mandi. Geus ngerasa cukup mah langsung hanyat. Karasa awakna teh seger. Jeung deui kawas aya kakuatan anu sumanding deui kana dirina. Seger pak geus mandi mah. Alah jeung ieu kakuatan uing. Balik deui jigana bapak yeuh. Gara-gara uing mandi di eta talaga. Teteh lah teh salah kabur ka dieu teh. Hiji panggih jeung bapak, kadua kakuatan uing teh pulih deui pak. Nya syukur ari kitu mah. Lamun kakuatan maneh geus pulih deui moal hariwang, lamun kudunya bakal pilemuran. Hanya pakeun urusan bapak hayang getih jelema. Ku uing bakal diturutkeun pak. Ulah salempang bakal pangalakeun lah. Nya uing ge jadi hayang getih jelema pak. Ngeunah jigana mati batan getih satonya pak. Nya matlak segar. Nya alus kitu mah. Urang cicing we di dieu. Nya syukur adedek babarengan jeung bapak mah. Da kaum dangut dimimiti peuting eta. Eta budak aneh teh babarengan jeung Darsa. Pikeun si Barsa mah jadi menang batur. Nu tadina bingung sorangan cicing di eta talaga getih. Kiwari mah libaturan kudu jadi anakna. Jeung deui aya batur pakumaha. Lamun eta si Darsa teh haus butuh getih, tang tuwe eta budak teh bakal bisa ngabantu. Sabab jelas eta budak teh boga kakuatan. Caturkeun boy isukan. Darsa jeung eta budak teh keur ngobrol we sabab cenah rek lunta ka pilemburan. Da Darsa butuh getih manusia. Beuteungna karasa asa kacekek. Haus anu kaliwat saking mitra. Kumaha lamun poe ayeuna urang ka pilemburan? Nah maneh sanggup maturan bapak jeung pangalakeun getih. Tenang we atuh pak. Urusan eta mah gampang. Ayeuna ku aing bakal dising hareupan. Jelema kumaha wae oge ulah sieunkeun. Lamun jelema ngapung ka bapak, ku uing pasti bakal dipangmelaankeun. Nya syukur ari kitu mah. Hayu ayeuna urang init. Ceuk Darsa guragir we nganyakan init atuh eta budak teh nurut we kana jadi bapana. Sajajalan teh bari ngobrol. Pikeun Darsa kakara kaingetan lamun budakna teh can boga ngaran. Atuh mikir rek dibere ngaran saha cenah eta budakna teh. Maneh teh kapan can boga ngaran? Kumaha lamun dibere ngaran ku bapak? Enya pak uing teh can boga ngaran. Nah saha pi ngaraneun aing teh pak anu alus? Anu alus pak ngaran teh. Enya maneh bakal dibere ngaran si Tomang. Enya si Tomang cocok jang maneh. Si Tomang pak. Bener alus pak lah cocok. Enya ngaran uing Tomang. Si Tomang. Tungguan sia urang lemur. Aing si Tomang bakal mere wawales ya. Bongana ka aing geus nakalakeun deuleu. Kiwari mah eta budak teh geus boga ngaran nyaeta si Tomang.
Si Tomang jeung si Darasa lempang mapai-mapai si Sileuweung. Beras ka si lembur. Barang geus tepi ka salah sahiji lembur ngaranna bari merhatikeun kaayaan sugan we can aya jalma nu lampreng bakal dijadikeun sasaranana. Asa ku kabeneran ti kajauhan rentang-rentang katingali aya saurang lalaki bari mamanggul pacul kawas nama erek ka kebon. Atuh ganjang ku si Darasa teh dititah si Tomang pikeun ngajalankeun pagaweanana. Tuh tingali ku maneh Tomang. Aya jelema. Lah kadalah eta bagian maneh. Wayahna kudu dicangkalak eta jelema teh gusur ka dieu. Bapa butuh ku getihna. Gampang urusan eta mah dagoan deh bapa mah di dieu keun eta mah urusan uing pak lah. Corelat. Si Tomang tengah corelat ngadeukeutan ka eta lalaki anu teu sadar keur aya dina ancaman bahaya. Barang geus deukeut langsung ngahadang menggatan jalan. Puguh we si lalaki teh ruas nu lain di kieuna. Saha maneh teh? Naon ieu teh? Jelema apa jurig sia teh? Kurang ajar sia. Kadieu ku aing bakal dikojoran deuleu. Cek si Tomang bari nyangereng huntuna nu sareukeut teh ka tempo. Manira ngeteng. Puguh we si Mamang teh reuas. Langsung meneterek kabur ninggalkeun eta patempatan tapi rokaya. Si Tomang kabur ngagajeleng. Geus kitu mah beuheung eta si Mamang teh dikegel satarikna. Atuh si Mamang teh akhirna brek wae nepikeun ka ngalumuru kawas kapu kaibunan kawas kapas kahujanan. Keur bakal tingko soak jeung karasa nyeri sabab beuheungna teh geus dikegel ku eta si Tomang. Ampun. Kapiuhan sia teh. Alah getihna ngeunah oge. Paingan atuh si bapa beki getih jelema. Tetelah mata seger. Keun urang bawa ka si bapa karunya. Bisi hanaangeun hayang nginum. Hasil pak ya hasil. Cek si Tomang bari ngagusur eta la si Mamang. Pikeun Darasa bunga nu lain di kieuna. Siap tetelan nu jadi anak keteges hasil ngalumpuhkeun eta urang lembur. Hebat maneh teh Tomang. Rasa haus bapak bakal kaubaran kayak kieu mah. Anya pak, sok geura inum, geura serot getihna ye. Mengpeung eueuh sasah bisi kaburu aya urang lembur anu sejena ke ngaganggu. Tapi tenang kita ngaganggu oge ku aing mah bakal dijalab berodah, bakal disiksakeun we lah. Sok sing jongjon pak, geura serot ta getihna. Geus kitu mah Darasa teh talangke kuragi we manehna teh nyerot getih eta si Mamang. Si Mamang anu dina kaayaan kapiuhan. Barang diserot getihna beki lilag ngarajat kerajat. Les wae si Mamang teh nepikeun ka ajal binasa. Karasa ku si Darasa kiwari mati corona teh geus teu karasa asa kacekek. Hausna geus leungit. Seri katingali kawas iblis we. Kawas siluman talaga getih anu ngancam kasalamatan urang lembur. Rasa haus bapak geus kaubaran. Beuheung bapak ki wari mah geus teu asa kacekek. Hayu Tomang. Ayeuna mah urang gancang tinggalkeun di tempat bisi kabur aya urang lembur. Keun ge urang ka dieu deui. Nya pak, syukur ari kitu mah. Keun we urusan ayeuna mah gakal gampang geus aya Tomang mah. Keun, engke deui urang kalembur deui urang neangan mangsa pak. Alah genahnya pak getih jelema mah pak lah. Duanana teh kuragiru ninggalkeun eta sisi lembur. Ukur layon si Mamang we anu ngagoler. Mitra kaum dangu eta Darasa jeung si Tomang teh suka bunga. Sabab kiwari manggis babarengan. Tapi pikeun warga lembur jadi ancaman. Sabab sawaktu-waktu pasti ta Darasa jeung si Tomang teh bakal ngambah di kapi lemburan. Bakar ngincer-ngincer neangan mangsa. Euleuh mitra. Waktosna parantos teh nyekapannya. Sagera urang tuna cecer carita siluman talaga getih deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mah nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sagala kakiranganana. Saeulenan mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.